Kunaon aya abah ngalamun jika nu baringung. Ya abah teh bingung deh. Nah, bingung kunaon? Ya tanah anu dikosong itu teh hayang di sawahan. Ya terus? Nyari si ambu hayang melak jagung. Kudu bingung atuh, geus sawareh ewang ayeuna mah. Sawareh orang kumaha ari ade. Sawareh melak jagung, sawareh merak pare. Oh nya kitunya. Nya kitu. Tapi abah teh masih bingung deh. Bingungna kunaon deui abah? Nya sawana sawah saha? Kenapa teh teu boga sawah? Aduh. Ih, ade-ade kunaon? Jadi ade nu liurna ieu mah. Lieur kunaon ari ade? Lieur ku kalakuan abah. Kang ojek Kang. Oh, mohon Kang. Lain Kang keheulanya. Nanya eta mun kagang nu kaharep sabaraha? Ah, bae 5.000. Kurang ya? Murah tamang malah urang mah. Oh, lain keheula. Kagang nu hareupeun pasar sabaraha da? Kali sekitaran 7.000 lah Kang. Oh, heeh. Murah deui atuh. Bahkan ada pedak tamang. Ya. Kagria sabaraha kagria? Lah orang itu ngolah kagria. Cobalah 25.000 mah. 25.000. Heeh. Lain hanya wae teh tadi rek ka mana rek naik moal. Oh, atuh aing rek ngojek di dieu. Gua gelo. Ayo kabur hujan ah. Lancakan ah. Aduh. Kumaha? Wo. Naon? Aing batu ali wo euy. Batu ali wo tingali wo. Kan era urang teh mawana euy. Era mawana tingali batu ali bener batu ali. Bener. Bule-bulena mah. Batu ali. Tapi ganti kotok. Ih, batu ali wo, batu ali. Bang cokot Sok atuh cobaan lah. cobanya. Cek gua di tuan dia. Era ya batu. Oh, nah eta. Oh, coba deh. Sok. Cek urang oge ti kotok. Cek urang oge teh kotok di beja, tai kotok akan geus dia. Yuk. Iya Mas, ya kunaon galau gitu? iya orang jadi kepikiran wae ya Kepikiran naon kepikiran omongan pamajikan. Ngomong naon gitu pamajikan? Kepikiran gitu? Ngomong teh lain pamajikan babaturan anak. Nya ngomong naon? Pamajikan teh gelis orang teh goreng gitu cenah gitu. Oh gitu. Jadi hayang ganteng mas. Hanya tuh Gampang hayang ganteng urang boga resepna. resepna naon gitu. Gampang mas, bahan-bahan nage. Naon? Kulit cau apa? Heeh. Tak make kulit cau. Heeh. Wah penting dilulurkeun kan awak. Bisa kasep urang na. Oh, cepet we alus siga sale. Mas, kan dia geura Mas. Naon ya? Dia diuk atuh orang ngopi lah. Heeh. Kayak mesti mana bieu? Di payun ya. Oh gitu. Mas urang teh rek ieu kumanya carana sugan Mas apal gitu urang yang ngerokok. Bener dinya hayang eureun rokok. Bener atuh Mas, urang sabaraha cara lakukeun ku urang tetep we urang kacanduan kana ngerokok teh. Yan. Urang mah aya cara man rada ekstrim yan. Tapi ekstrim kumaha Mas? Kieu ayan, namun dinya hayang ngerokok, olesan we rokokna ku tai hayam. Tah, pasti dinya lamun hayang ngerokok, hoream ku ambeuna oge. Lakukeun we unggal
hayang ngerokok gitu. Yang les tuh mas enak kurang cobaan karena orang misalnya ngerokok benernya atau jatuh Sok atuyan cobian. siap kayak dicobaan. Duh kemana ya pamajikan itu ngantri laku ngajak ke hareup ayo mah lieur ah. Yan kernaun ya. Mas dia orang kenungguan pamajikan mas tadi nanya bedengeuna tapi lila itu nguan teh. Yan kumaha saranti orang kemari. Rek ngomongkeun eta mas urang teh. Alhamdulillah mas urang teh ayeuna jadi ngarokok. Saranti mas teh manjur pisan pokona mah. Alus atuh amun gitu mah. Ayeuna geus teu ngarokok deui. Heuh mas alus tapi urang aya jadi kacanduan ngambuan tai hayam. Lain mas, ngerti ayeuna mah urang mas Arti naon tepuguk pisan ya. Ayo ngerti kunaon si Bah Abo mun sare sok bisa sarung. Kunaon gitu? Sok tingali geura dina TV nya. Mun acara nyanyi Heeh. mikir sok disarungan kan? Ya bener itu. Heeh. Kamari ge urang karaokeannya Heeh. si mikna teh disalarungan kabeh lah. Heeh. Bisin teh iya kena corona meureun. Si corona. Terus hubunganna naon jeung Abah? Awok teh? Lain. Pan si Abah teh nya mun sare Heeh. mikna teh sok dibawa euy. Matak sok make sarung digeuleuskeun ka si corona. Orang bisi corona ya teh. Dun. Yo, Mas, masuk Mas. Tuh. Lieur urang mah Liar kunaon atuh Mas, mesti gabaring kitu Heeh, tak liar ku budak bah. Ku budak kunaon gitu. Babakah hayangna? Keun wae atuh Mas. Urang teh usaha isuk sore teh jangan salah lain jangan budak lain. Lain gitu bah. Heeh, usaha teh keur budak. Tapi kemarin teh geus minta baju bah. Dibomolikeun ke urang. Ayeuna minta deui bah. Ya halus atuh Mas gitu mah. Halus kumaha? Budak kogorokan wae, gandeng bah. Beuki lieur urang teh Lain Mas, geus ku apa urang pangjahitkeun atunya. Pangjahitkeun bajuna. Lain biwirna meh teh gerewekan. Ya abah. Action. Teu kudu bingung atuh bah. Terus we saware ewang. Suara kumaha ya Ade? Ya kieu saware malak jagong, saware malak pare. Action. Cuk urang oge batu ali bah dikotok. Lain gitu bah. Heeh, usaha teh keur budak. Tapi kemarin teh geus minta baju bah. Dibomolikeun ke urang. Ayeuna minta deui bah. Ya keun wae atuh Mas, alus gitu mah. Keun wae kumaha atuh. Eta mah goroka.